Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para mitra dongeng Sunda anu di mana wae ayana. Alhamdulillah dina dinten ieu simkuring Mang Aris tiasa nepangan deui para mitra sadaya dina acara dongeng Sunda dupi ieu carios anu bade dipedar ngabantu judul Kabita Ku Bagja bagian katilu. Karangan Mang Aris ti Sukabumi. Sate acan ieu dongeng dikawitan simkuring ngahaturkeun nuhun ka sadayana para mitra anu parantos manco kana ieu pidangan. Mangga atuh supados teu nyangkolong teuing kana waktos urang kawitan wae dongeng anu judul Kabita Ku Bagja bagian katilu. Sor cai kopina, tarik kolorna, tarik selimutna, prung ah. Bismillahirrohmanirrohim. Bubukaning carita para wargi sadayana. Jang dung kuring mah asa karunya ka Mang Sakrun. Tiba heula hirupna teh ripuh we geuning, ceuk idim ngomong ka Jajang jeung Udung. Pan Mang Sakrun teh batur gawe urang. Ari urang macul kuli babad pan osok jeung Mang Sakrun mentak bieu ku kuring dibere rokok. Rokona mah tinggal 5 batang. Tapi aya duit 30.000 ku kuring diasupkeun. Lamun dihaja dibere duita wah pasti moal daekeun. Jang dung euy. Nya atuh. Syukur ari kitu mah. Engke lamun papangi deui ku kuring dibere karunya euy sobat ripuh. Urang waktu urang keur susah jeung Mang Sakrun teh kuring oge tadina mah hayang ngajak acara urang tapi jigana tah can waktuna engke ari geus waktuna lah engke gampang lah. Ari salse ceuk Udung ngomong ka Jajang. Nya atuh ulah poho ka batur saperjuangan urang keur susah. Kudu inget pan harita urang keur macul, caina bahe. Jaba jauh ka lemur. Maneh keur dahar kabutuh ka bulan. Pan Mang Sakrun anu kalapa. Padahal mah Mang Sakrun teh teu bisaeun naek. Sukuna ge meuni kaleper, untung teu kunaon dim, dung, ceuk Jajang ngomong ka anu duaan. Atuh inget mentak bieu ku dewek dibere duit 30.000 tina jero bungkus rokok dewek. Inget Jang dung. Loba pisan euy jasa Mang Sakrun ka urang teh. Urang mah pan kedul. Ari masak ge Mang Sakrun anu ripuh, urang tinggal daharna. Dewek inget kadinya osok ngahesekeun Mang Sakrun. Urang tiluan teh ku urang kudu dibantuan heula samame ku urang diajak ka gunung. Kumaha dung Jang ceuk. Ceuk idim ngomong ka anu duaan. Satuju dim lah. Nya kitu alus dim. Urang bantuan heula, itung-itung urang mulang tarima ka Mang Sakrun. Ceuk anu tiluan sepakat arek ngabantuan kahirupan sobat seperjuanganana waktu manehna susah osok ngahesekeun ka Mang Sakrun. Ari Mang Sakrun pas nepi ka kebon cau. Nyawe di dinya teh cuputna teh meuni harejo. Terus we ngarit teu lila ngaritna teh meunang satanggungan. Ari geus kitu mah terus we balik ka imah kolotna. Terus eta juku teh diparabkeun ari geus maraban domah leos balik ka imahna. Kasampak teh pamajikanana keur diuk di jero imahna. Kawas keur loba kasusah atuh bungaheun pisan bincum teh ningali salakina balik teh. Kang geus balik
kuring teh ti tadi nungguan akang teh terbalik-balik teboga beas Kang tadi oge kuring teh nganyuk ka warung saliter jeung asin saon ari akang boga duit teh jang meuli beas cek bi encum nu jadi pamajikanana sabari neuteub ka Mang Sakrun ari Mang Sakrun huleng manehna teh ngahuleng ngarasa bingung ku sabab Mang Sakrun teh teu boga duit saperak-perak acan ari Mang Sakrun narik napas jero kawas anu burat kawas loba pisan kasusah Mang Sakrun teh nya akang teh can bayaran macul nyai tadi akang kanu boga sawah menta bayaran tapi can bogaeun cenah mah nungguan bayaran pare nyai nya kumaha atunya aduh akang teh jadi bararingung coba ngesore deui bieu teh akang teh ngarit jang doma bapa karunya nyi ka emak jadi akang teh unggal sore ngarit heula asa memeh balik ka imah teh cek Mang Sakrun sabari neuteub ka bincum ari bencum teu amek ka Mang Sakrun ngadenge kitu teh pedah ngarit cukut mantuan indungna malah mah bungah pisan terus bincum teh cumarita sabios Kang mantuan emak ngarit malah mah kuring mah bungah pisan Kang meungpeung emak hirup keneh ku akang dibantuan kirang bara dibere kadang angan duit cik atuh tanaga mah Kang da sakieu kaayaanana urang oge teu bisa mere ka emak teh urang ge dahar isuk henteu sore lamun aya rejeki gede mah hayang mere ka emak teh sugan we aya milikna ti mana we sugan Kang kuring hayang pangmeulikeun beas balanjaan jang sapopoe emak kahayang kuring mah Kang kitu tapi ti mana atuhnya Kang da boro-boro jang mere ka emak da urang ge sakieu ripuna geuning akang ari Mang Sakrun hatena ngareket teuing ngadenge kitu teh huleng Mang Sakrun teh ngahuleng bingung nya kumaha pilampaheun ari menta ka saha ari nginyeum ka saha bingung ari Mang Sakrun ngalamun sabari nangeui gado ari keur kitu di luar aya nuluk salam Assalamualaikum Mang aya di bumi Waalaikumsalam mangga kalebet sabari kitu teh sabari ngugakeun panto ari breh teh udung jajang idim maneh jang dung dim mangga atuh kalebet sabari kitu teh sabari ngamparkeun samak gek we jajang udung idim teh dariuk ari Mang Sakrun leos ka dapur arek nyopot cai teu lila geus balik deui terus dicicikeun terus disodorkeun ka hareupeun jajang idim udung dim dung jang mangga dileueut amang mah sakieu kaayaan teu boga maneh ge nyaho Ye amang mah sagala teu boga. Tong nyarios kitu mang lah. Tong nyarios kitu mang lah. Kuring tiluan ka dieu teh, kuring arek mulang tarima ka amang. Waktu kuring bareng digawe kuring tiluan osok nyieun susah terus ka amang. Panyaho amang ge kuring teh kedul. Tah ieu kuring arek mere duit tah ieu ti kuring, ieu ti jang-jajang, ieu ti si Udung. Sok ditampi mang. Cek Udung sabari nyolodorkeun duit 600.000. Atuh Mang Sakrun teh calawak sumutna teh. Kaget ningali duit loba padahal mah manehna sapopoe oge gawehan ukur ka gaji 70 perak. Eta teh duit jang amang jang apa kumaha? Nya mang, jang amang lain jang batur, jang amang duit kabeh oge. Malah mah tadi dina bungkus rokok aya duit 30.000. Ku kuring diasupkeun ka jero cangkang rokok geus dicokot can mang. Pan tadi amang arek diajak ngawangkong bisi ibi ti imah teu boga beas. Mentak ku kuring diasupkeun kana cangkang rokok, mang. Cek jajang ari Mang Sakrun ngadenge kitu teh coloho. Rokona ge jeung kopi masih keneh dina sakuna can dibuka-buka acan.
nya tadi amang teh dibere udud ku maneh teh dim da candi udud ku amang teh amang ge kakarak balik tos maraban doma eta ge lain doma amang domana indung amang dim da amang mah teu boga doma dim sabari kitu teh sabari nyodok sakuna ari gorehel teh ududna teh jeung kopi masih aya keneh terus dikaluarkeun tina saku calanana sabari pok nyarita ka idim sabari kitu teh sabari nyolodorkeun udud ka idim jeung udun jajang ari udung jajang seuri Mang Sakrun Mang Sakrun jang amang kuring mah aya udud mah ieu ge dihareupeun kuring aya udud Mang bareng-bareng we atuh dung kos baheula pan udud hiji sanyot ewang waktu digawe jeung amang ye rokona ge dim sok atuh diudud deui bareng-bareng engke amang arek nyeun kopi heula kopi anu tadi ku amang arek dijieun ura ku dijieun urang ngopi bareng-bareng jeung amang sabari kitu teh Mang Sakrun teh indit ka dapur arek nyieun kopi ari idim terus muka bungkus udud terus duit anu 30.000 teh dicokot terus dicampurkeun jadi 630.000 terus digolerkeun dina leuhureun sama ari keur kitu kurunyung Mang Sakrun geus balik deui sabari mawa kopi 2 cangkir terus disodorkeun ka idim udung jajang mangga jang dim dung urang ngopi hayu urang ngopi bareng ari udung idim jajang ningali Mang Sakrun kitu teh ngahlas Mang Sakrun teh tiba heula ge bageur pisan ka manehna teh malah lamun masak di saung Mang Sakrun anu paciweuh ari manehna mah tinggal dahar tara mantuan. Mangga atuh Mang ditampi ku kuring cek udung jajang idim kopina Mang yeuh ditampi ku kuring nya. Ieu Mang duit 630.000 anu dina bungkus udud ku kuring geus dicokot. Geus dicampurkeun Mang yeuh. Mang bisi pamajikan amang butuheun titabalanya heula ka warung. Karunya bisi can balanya Mang ngarasa se urang ngawangkongna ari ibi geus balanya mah sabari kitu teh sabari ngasongkeun duit 630.000 ka Mang Sakrun terus ku Mang Sakrun teh ditampanan nuhun jang dim tung amang emang keur butuh pisan duit amang teh can nyaho can nyangu teu boga beas teu boga duit kita di teh bingung amang teh ditampi ye ku amang artos nanya jang dim dung nuhun pisan nya Mang sami Mang cung Mang bikeun heula duitna ka ibi geura nyangu heula tuh nyai ka dieu sakedeung akang aya picaritaeun ceuk Mang Sakrun ngagorowan ka Bincum anu jadi pamajikanana nya Kang mangga Kang kurunyung Bincum teh ti dapur terus diuk gigireun Mang Sakrun Bincum colohok ningali duit anu dicekel ku Mang Sakrun meuni sakitu lobana ari Bincum teu loba tatanya ka Mang Sakrun teh. Nyi, ieu akang aya rezeki dibere ku jajang ku idim udung 630.000. Yeuh ditarima nyi, aya rezeki ti sobat kuring. Ayeuna mah geus jadi jelema jegut di lemur teh. Sabari nuju ka idim jeung udung jajang. Nuhun atuh jang idim, udung, jajang, ibi ngahunuhunkeun pisan ka maraneh. Kabeh ibi mah han sakieu kaayaan jelema teu boga sabari kitu teh sabari nampanan duit anu diasongkeun ku Mang Sakrun nya bi sami-sami tenang bae bi kuring tiluan pan sobat Mang Sakrun sobat karib tiba heula tapi kuring tiluan mah osok ngaesekeun Mang Sakrun jeung ibi jung bi balanyakeun heula sacukupna isukan mah Mang Sakrun ka imah kuring nyokot beas ayeuna mah balanja sacukupna we jang ayeuna bi ceuk idim sabari ngahehe nya atuh ibi arek ka warung heula arek nyangu bisi kaburit-burit sabari kitu teh Bincum cengkat arek ka warung duit dituna di kamar ari anu 10.000 dibawa ka warung panjangna ieu carita pamiarsa Bincum teh geus balik ti warung malah mah geus nyangu geus olah
terus we dawahar bareng bala kecelakaan. Kawas anu suka bunga pisan inget ka waktu manehna keur di sawah gawe bareng-bareng opatan. Pamiarsa dongeng Sunda anu dina judul kabitaku bagian katilu cekap nepi ka dieu enjing kuring disampeurn deui bagian kaopat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum